kepang deui dina acara ngaronda ngaguar. Nah, perserena baitan sabadana nya ieu tos tetep teu tepang 2 minggu. 2 tahun. 2 minggu teh eta teh 4 episode. Bukunya Kumaha eta? apa teh tadi teh tarawehannya. Ingat kana ngarona moal gitu cek beda ai sur aku teh cenah wayahna cenah aya mah teh sabab urang teh mah dengan mayuna sasisiam cenah kudu sing ketemu cenah ngarona teh gitu kontrol cenah urang teh bisi aya nu menyogikeun bantosan cenah ka urang naon bae cenah eta mah cenah kedah meliling cenah urang eta teh nu ngontrol teh nya insyaallah salin-salin aja di masjid bukan dia kamamat bakat ku cinta kana ngarona teh kacuan baru bela di tataranya ka dieu itu tataranya itu nya ayeuna teh ngawitannya rupa miungnya ayeuna ngawitan tarawih berarti anjing teh ngawitan puasa. Nah eta puasa tapi pangitan ai kirang sae urang teh komisi sanuk-sanuk heulanya. Nah kitu manganya. Apalagi sadayana bab ngaranna di mana wae ayana kalasan anu nuju Maranco dina Facebook na Kang Hen. Dia pangitan nu teu acan Maranco biasa we ai sasi sia mah kan bade beberes. Nah kitu. Beresan tanggung saur sanes kana. Mudah-mudahan urang dina aya kayaan sehat walafiat. Amin. Oke salajengna penten sim kuring kru tim ngarona sok sanaos si Amu teh kapan nuju nyiapkeun naon sahur tim ngarona kitu nya eta. Pangitan harap hapunten dimaklum dan Amu teh tiasa hadir dia. Oge juru kawin paneng oleh teh sami kapan repot di. Ada. Pan ngareskeun anya teh kanggo catering naon? Catering. Oh catering. Eta catering waktu 3 kalapan teh eta kitu nya. Bang pangitan pergesa dayana tah ti sim kuring pangitan dina wengi ayeuna alhamdulillah tiasa kepang deui sareng palawagi metos Maranco dina Facebook. Tah abi mah coba saya teh duit ka ayeuna umat-umatan nya kumaha bagikeun. Bagikeun. Komo dina bulan puasa mah urang teh kudu rajin berbagi. Lebaran urang teh ulah lebarannya. Ulah lebaran. Masa terus ulah lebaran. Keripik bagikeun. Tuh. Keripik bagikeun sok. Naon urang teh kudu berehan. Da urang teh nya sasina. Abah mah berehan, abah barareu. Tuh. Lainnya kamari bajangan tuh. Bang di jalan. Eta tukang ule numpak muning. Tukang ule numpak muning? Kunaon? Mang teh ka mana eta cek engke. Numpak ule buku cenah areka. Meuli kaca cenah pake nguntung cenah kitu. Pete cenah Kang Hen bulang muling sebenarnya kalau sambut cenah. Tapi teu naon cek teh pek bae atuh cek kitu nya. Tapi teu nu penting mah dek nu bareuh. Nu bareuh. Nu teu bareuh. Nu penting mah ena sehat walafiat. Amin. Nu penting mah anu bareuh, anu teu bareuh. Nu penting aya beuteungan we leres pisan gitu. Atuh karasan sono pisan. Nya abdi sareng rekan-rekan ieu sanes teu mentingkeun kana ngaranna. Mongga biasa panjami mah. Tah kitu. Seueur pacabakan. Biasanya oge nu utamina pisan sim kuring sareng si Amu, sareng Mang Hansip biasa nyiapkeun bulan puasa nya. Atuh ja. Kitu tah panten karasan dina nya ayeuna ge urang bahas kebiasaan dina bulan puasa. Tapi sateung acan eta namanya biasa aya kewajiban. Naon? Urang absen. Absen lah mun sama. Cobi Kang Her saha Aya Kang Rizky Nurul Husna. Wah, Kang Rizky Nurul Husna. Eta teh Engal. Tasik. Kang Riki Nurul Husna. Rizky Nurul Husna. Jeung wengi Kang Rizky hadir Pak. Aturannya Kang Riki atuh ya. Oge Kang Haji Awal. Kang Haji Awal, haturan Kang Haji Awal. Menawi didinya sadidinya. Karasan ieu teh kapan ai bulan puasa mah sapertos henteu seperti biasa. Kapan urang teh jam 8 tarawih kenehnya. Painten ieu ge mah lebihkeun perhapesan atawa pibewana kapal lagi ngarona. Tah panginten kemah insyaallah setiap bulan puasa ngarona teh kawitanana tabuh salapan. Tos mandi hari ini nya tabuh salapan mah kitu. Tah panginten teh hilap oge urang tataannya anu sok Maranco
anu sok ngadukung oge karena acara urangnya di Bandungna atau aya Pak Haji Awal. Pak Haji Awal, Aya Teh Wadewo, Haji Teh Wadewo, Iin. Teh Iin. Aya tabi jadi enak Teh Wiwin. Teh Wiwin. Teh Wiwin, nya. Teh Wiwin. Teh Wiwin. Terus Ayeuna teh Pak Kanit. Manis. Pak Kanit. Pak Kanit. Pak Kanit. Di Bogor. Teh Ucu. Teh Ucu. Sukawani. Tapi kemot di Cisayong. Yo, aya Teh Nina. Teh Nina di mana? Di Bandung sami. Kemot teh jam cenah nu teu damang. Mugi singa damang. Mudah-mudahan jeung ngadamang ada majeng mayunan sasi saumnya. Mudah-mudahan. Kurang doakeun aki kemot teh mudah-mudahan ku Allah teh ngadipunut panyawas. Oh. Berapa teh geus reuwas? Panyawas. Ai sugan teh dipunut panyawatna. Tapi cara lamun kurang mucu ieu bakal cager. Atuh jeung mengiolin dia aya Pak RT. Pak RT. Pak RT. Jol pucungpul. Aturan Pak RT Wilujengnya nya. wilujeng manca PRT. Ada 2 kilo opat mah. Biasana perintah PRT mah jual kulunjung aja rokok. Da anjeunna mah da berehan. Biasana. Biasana kedua ayahnya nama da. Aya bulan puasa mereka teh kudu dibiasakeun. Kurang biasana nya ya. Udah biasa. Wilujeng oge ya PRT perintah mudah-mudahan Aturan kaayaan Pak RT nya. kampung orang ngaranamanya. Nah, Amin. Ayo Usaha ge dengan- Kapih Dudi urang Kapih Dudi, sok pangitan manco biasa nama. Terus oge Kang Dadan di Kang Dadan Surabaya. Wah. Di Surabaya. Aturan Kang Dadan di Surabaya kumaha sami sasi ayeuna Sami. Sami. Surabaya mun. Aya oge Mang Aso di Garut. Garut. Mangaso di Cinyawa, Garut. Cinyawa. Aturan mangaso di Garut kumaha daramang sadayana ya. Oh, Urang Garutnya. Sementawis masih itu lah. sementara sakitu Pak Pada kos. Oh, pada kos. Ayo kos teh singkatan. Pada dangkos suara. Kos suara. Tak. Oke Pak Wayaya. Wayaya. Aturan Wayaya. Aduh, Kapan ayeuna mah sok barudak ayeuna teh. Ya. Ngaran teh sok disingkat ti bapana jeung indungna teh. Aku mah Sapertikeun bapana teh Mang Abbas. nya. Indungna Cikoko. Baskom. Budak gitu. Da emang ari da apa ge aya ngaranna apa naik kapan itu sesama mana ya? Pantasnya merenah gitu nya. Kumaha ieu anu barudak. Kumaha? Aya nu emang, aya nu abah nyebutna teh. Ieu nu berabah barudak pangkot mah dilagukeun. Ya. Kumaha lamun dina eta? Lamun cuk budak anu saluhurun tah, saluhurun abah. Kumaha tah? Da nyebutna teh. Di mana ku yang batok cenah? Oh. Apa sadar yang teh mah? Sadar tah? Sadar da merenah nyaritana. Da kuya mah emang batokan. Cuma yang mau nyebut kuya gentong. Detik banget kuya gentong. Pantasna ka dia. Moal nemal. So, da merenah. Pasti geus ada. Mantap apa? Ali ayeuna teh meunang keneh ngarampok gitu. Moonang da can sahur. Maksud teh pan aing ngaranna mah sok lebaran gitu. Oh iya bener atuh. Kamari mah rokok apa? Aya Kuhit we diduruk. untuk teman bayi gorganya. Daripada terudun sing teh gitu. Kamu ku sarea gitu. Nah, lanjutkeun. Pamisanana paintan eta reng-rengan wargi ngarona anu sok maranconya. Tah paintan sateu acan urang teh kana tema anu bakal dibahas dina wengi ayeuna biasa. Biasa naon? Cing naon cing? Ngalagu. Judulna teh Tasik sing urang. Tasik nu urang kapan kamari ge Persib nu saha? Ayo. Sabaraha kos urang teh? Dua. Nya. Lainnya orang lanjutkeun Lanjutkeun kana naon tah? Kana lagu tasik nu urangnya. Walah. Mitra kaum dangu sadayana ayeuna acara ngarona disering ngalaku lagu nya eta tasik nu urang. Wah. Aya keneh. Sugan geus laas lah. Perlu mengenai ah. Singapura
dilakukeun na Abi me. eta kusonona ngalagu eta. Ya, tong boro ujang nu ngalaguna. Iya. Anu ngupingkeun na ka pasok naroskeun. Kumaha cenah? Mana cenah ngalagu tasik nu urang teh cenah geus gila cenah ye. Kapan nuju amang ka luar negeri? Paingan. Jalan negeri. Tak rasanya pengen Ya kitu nya. Umum ngarona dilat-lat. Jadi namun kitu lamun eta mah cek Gantung areun. tah eta gantung areun kumaha? Gontot. jantung Gontot, euy gontot. gontot ngalegon nongtot gitu. Ade. Tah parisenna painten namanya parantos kapidangkeun lagu Tasik nu urang. Ya. Tasik nu urang ngomong kapohokeun. Moal. Ieu da urang teu urang Tasik. Ya urang teh urang Tasik. Lamun datang slogan mah, lamun teu urang. Kusaha deui? Lamun teu ayeuna. Ira. Ya ada ya mana Batak salagi masih kena hayat di kandung badan. Ya. Kitu cuma dai mah. Ngarona urang teh. Eta. Dai ngarona mah jah seueur hikmahna da tuh. Seueur hikmah. Dia kabisna Sok jangan urang cicing dina patro. Ayo kentrong diri itu teh. Ya. Naon tempo paninggi ka ditu. Tempo teh puna naon. Balik deui. Balik deui. Terus Kentrong belakang tempo teh. Kudu naon? Awana naon deui wae. Balik deui. Di Pan itu teh sepor 10 kali balik pilaku mangnya. Pan aya hikmahna teh sepor daripada urang diupaya mah dulu tah. Tambang mah kamari jang waktu nu ngarona. Ngaliwat kanu anu deket balong juana di ditu. Mana dina bot. Da mah pan sekolot teh cenah. Pade cenah ya. Lamun ngaliwat teh cenah kudu amit-amit cenah nya, cenah kudu sisingkir. Abah teh ngaliwat teh kadinya. Punten jeung teh. Anu gaduh di dieu ceuk teh. Nemalan jang. Cenah sanes nu apa ieu mah nu juana cenah balong. Aduh. Diri kan jauhna naon dah. Tah, apa teh ngabecir we dang atuh kena. Berarti apa nu juana jeung balong teh ieu. Apa cenah ieu mah nu juana balong teh cenah. Coba teh ada apa mengirim cari teh. Mantapna urang masa biasa Sabiasana we urang nya. kitu ngalewat. Atuh anu sapertikeun kieu mencipasarkan. Lamun tempat geus biasa mah teu kudu nya biasa we gitu. Baik di apa teh, Jang? Kumaha? Cenah kade cenah ulah mun ceuk eta mah ulah papang hareupeun kai cenah kudu sisingkir cenah. Berabah teh wer Jang. Nyingkir cenah nu geuh dia ceuk nya hiji. Dia teh efek teh nyarekan. Aing keur diuk cenah sia teh nyingkirkeun kai. Ulah nepi ka kitu Jang. Ya. Atak sekolah baheula mah teh kudu dina tempatna. sekolah baheula mah aya teh. Kumaha? Tah dipake ieu teh padahal masih asat kolot Ya, sapertikeun kieu kade cenah ulah ulin ka tangkal modal. Nah, gitu. Ya. Eta teh ulin ge ulah Ulah. komo dituar Nah, gitu. gitu. Tah baheula mah teu rakene kolot teh. Iya, Bar. Pan ayeuna mah geus teu teuran. Ya. Tangkal badak ge disingsong we pan gitu. Ibarat kurang memagahan murang kali, kapungkur cukup kucuruk di kieu kota. Nya, Sieun sieun ayeuna mah budak bae melong sautik di sintrek teh pan berarti masih trek wae nya. ya. Taat berarti ayeuna mah dipelototan deh Jang, kalau ka ngalelewe ya. Nepi ka ngaplek panon masih kena. Budak teh gitu. Nya apa intinya urang sebagai kolot yang bener hiji urang lamun dia mau kudu introspeksi diri nya. Nah, gitu. Pameureun samemeh urang, samemeh budak ketemu urang. Urang heula. Atak cek ajengan mah aya. Kumaha? Cek ajengan sapertikeun inung. Nya, Kapan inung teh awewe. awewe Awewe teh pan bahasa Arabna teh maratun. nya maratun. 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 Tah cek budak sekolah agama Nya, ari miratun teh eunteu. untung Maka kudu untung nya. maka inung jeung bapa mah eunteng budak. Gitu. Lamun misalkeun inung jeung bapana kitu, budak mah yang jauh. Gitu. Pada si Amu mah kamari atuh nya. Kumaha? Nya si Amu gitu. Nya. Asukan teh gitu dah. Surhat beri jeung babaturanana gitu nya aya bate keur sare gitu dah. Nah balehel gitu. Keur naon jeung si Amu teh surhat teh cenah teh. Abi teh keur maneh teh bari ngalung sare teh. Ka gunung cenah ngalak kaliki cenah gitu dah.
meuli anu rok kepak gadean cenah. Kadung boga salaki liang orok ngagedean. Si Amu ampun dia itu kalau badinya jeung teh. Seutik atuh Amu cekeng teh. Nanaon teh cenah. Nya heueuh atuh da cenah gitu. Heuh kucing kumaha maneh batu cekeng teh kitu mah cekeng teh. Da geus biasana cekeng teh awewe memboga salakinya. Pasti atuh. Kudu make anu roknya. Awe mah pokoknya mah turun mesin. Tah Mananya? Ada kawan Oh iya kan. Ieu mah tamat dulu ya. Aya juga atape Kang Nana eta di Bandung dicaringin. Di Bandung dicaringin. Rencangan Pirbados. Oh, sugan teh zaman Aung. Priban. Oh, priban. Lain Bejang wangi Kang Nana. Kang Nana. Kang Nana aturan di Bandung. Kang Herma bobaturana. Loba Caringin aya. aya di Mana nama atuh kakitri-kitri di Pagi sadana panginten wilujeng kana tos mancan nembe Kang Nana wilujeng Ya, aturan Kang Nana nya. Pak panginten pagi sadana sim kuring ka dieu teh kapanjana tema pembahasan. Oh, pembahasan. Pembahasan ngaronat teh panginten urang teh kudu bisa naon teh cek barudak aya nama adaptasi atawa urang teh disebut nate meureunna fleksibel. Terang fleksibel teh. Apa? Naon teh? Fleksibel Fleksibel. Oh, fleksibel. Gitu, aya fleksibel teh. Semplek. Lain. Fleksibel teh bisa naonnya sebut nate. Jadi ngapaskeun kana situasi teh. Oh. Tah ayeuna karasan peta lebet kaping hiji Ramadan. Urang teh pan biasa puasanya kewajiban urang puasa teh rukun Islam nomor kaopat. Kitu. Tah panginten aya teh sim kuring teh bade nataan kebiasaan-kebiasaan atanapi kegiatan salila bulan Ramadan. Gitu. Ieu mah biasana sok aya we di mana-mana oge. Oh, pasti. Kan aya sesebutan misalkan urang Sunda mah kieu, urang Alun mah kieu gitu. Tah parisadana panginten ieu teh urang bahas heula tina jenis-jenis puasa cek urang Sunda ye. Jenis puasa cek urang Sunda teh eta teh aya 3. Hiji Puasa cacap, puasa bedug, puasa ayakan. kayak puasa tambahan hiji puasa kereta api. Wah, apa teh apa? Hah, nu aya di OPI. wah kayak Kumaha kisah? puasa sasap naon tah? Sasap naon tah? Cacap, puasa cacap teh puasa anu bener. Bener. Dimiti imsak nepi ka dur magrib. Tah eta. Puasa bedug. Aya puasa bedug mah ti imsak nepi ka bedug lohor. Eta. Aya puasa naon? Aya puasa ayakan. Puasa ayakan. Puasa ayakan, si eta mah teu imsak, teu isuk-isuk nu aya dihakan. Aya puasa oblok. Puasa oblok mah Ayo di Lebok. Apa aja aya aduh. Ya. Mari masa. Sok kanyalinung yang Naon itu? tiap puasa kanyalinung mah dinu poek-poek. Tah parisadana panginten di Sunda aya sesebatan. Ya. Kunaon cenah puasa cacap mah jeung anu biasa Ya, nyemer, aturan cek agama kita puasa cacap. Nah disebutkeun puasa bedug teh biasa upami urang kamurang kali urang kabudak urang anu acan kuateun disebut teh puasa bedug. Kewe pas bedug lohor buka kitu. Tah eta teh cek urang Sunda disebut puasa bedug. Aya apa mah puasa adan ya. Nah, puasa adan. Ah, pokoknya mah tiap adan makannya bakal. Tah eta mah jenis-jenis puasa cek orang Sunda. Oh, Nah mudah-mudahan urang mah nya kalebetkeun puasa caca. Gitu. Amin. Murang kali urang mah eta teh kudu diajarkeun puasa bedug. Di kelas 1 tah. Puasa bedug we barudak urang teh kitu. Hitung-hitung diajar gitu. Tapi mah lebih kuliah ge puasa bedug we. Oh, Bang Hem mata kawakna segede kieu ge. mesti kudu puasa deui manehna. Terus kudu dahar puasa. Tah, eta tidak jenis-jenis puasa ceuk orang Sunda. Tah ayeuna kebiasaan-kebiasaan dina bulan puasa jeung dina saacan asup bulan puasa. Naon cenah? Aya nu kahiji disebutkeun nadran. Nadran. Naon tah ceuk Abah nadran teh cing? Nya aya nadran teh jang mengunjungi kanu tos teu araya nyaeta ka makom ka pancaratan, ka pancaratan makom nya kuburan mun cek urang mah nya.
Melak urang jelema nya. tah eta lain Tempat melak jelema. tah ya Akang ya kamari geus tadur ya. Gembur di dalam Itu bisa ditandur. Iya, Terus ditandur. kumantan nadran teh. Nya nada teh urang teh sok sabisa-bisa urang di dieu Emut teh. kesepuh urang. Emut kesepuh urang, emut kana dosa urang dan anu tos raya nya. Mudah-mudahan anu tos ngarantulkeun mautna kenging kabagjaan dalam kuburna nya. Sabisa-bisa urang mah sok di dinya secara urang agama gitu kumaha lah anu biasa kurang nadran teh. Tapi teh nadran teh pagi sadayana eta teh hinga naon teh sanes ari kawajiban mah. Dari kawajiban mah eta teh ngaduakeun kalau urang anu parantos teu araya. Nah, gitu. Ngan pedah kebiasaan boh di Sunda boh di Indonesia sok aya disebutna ceuk aya nu nyebutkeun jarang. Jarang. Aya anu nyebutkeun nadran, aya oge anu nyebutkeun naonnya disebut Ngemang. ngemang gitu. Tah eta mah kumaha sebutan. Tah biasanya di urang mah sok nadran euy. Nadran ya. Oh, mawa sapu, mawa lap gitu. Tah eta teh panten kumaha ditos jadi kebiasaan, geus jadi budaya, alus eta teh. Barasih di kupang. Barasih, cek agam cek ajengan mah kieu. Cek ajengan malah mun urang minang ka kuburan teh, sugan mah ingat kana paeh gitu. Kana maot atunya. Tah eta jadi naon? Tah hikmahna nadran teh atuh kapan urang rek moalinan bulan puasa. Meureun cek asana teh mengenang jasa-jasa kolot-kolot urang. Mun kedah nadran teh kedah nyenak naon teh? Sapu, emer, lap, cai, Kemang. kemang. Abah kemarin nadran kalau mau jang Naon? nyenak sapu, emer, kemang itu ya. Selenggung deh jang. Sih gak tuh cina mau kopi mana teh. Udah teh kayak teh. Oh, tong borong mana sih kurang ge hayang ngopi teh teh. Eta mah cek yang sebelum bener. Aduh ampun. Tah pergi sadana panginten eta teh naon salah sawios panginten naon teh kawajiban budak-budak urang sepuh-sepuh terus araya ku sabab geus jadi budaya kitu biasa batur teh ari rek asup bulan puasa teh sok nadran halus eta teh gitu tuh ternyata budaya urang teh nya budaya Sunda we pada susah sebut halus eta teh hikmahna teh mieling gitu cek kasarna eta Ya, mohon hari sepuh ge nya, hari arwah masa kulit bawang gitu ya. Jika ayeuna jasana teh aya teh. Tapi arwahna mah ningalikeun ka urang. Kamana cenah Kang Oday mah mau kacapi banan kitu sok aya teh. Aya aja. Aya teh gitu. Sapotokeun kieu atuh ya kebiasaan kolot urang mah ceuk abdi Kang ieu mah sugan teh eueuh dina pelajaran hadisna teh aya sapotoskeun kieu kapan sok rajin aya keneh anu sok nyeungeut menyan kitu nya. Tah ku abdi diteliti secara ilmiah ya secara keilmuan dina hadis teh dina keterangan lah kitu nya hiji Allah teh resepkeun kanu sareungin resepkeun kanu sok babersih gitu. Cekeun Mang Oda rek ka masjid make sesemi teh eta teh alus kitu. Mantap. Tah cenah cenah bet menyan teu da baheula mah eueuh Oh, sisi tanah parah kumaha. Ai baheula mah cenah eta teh menyan teh hiji bentuk anu sok dipake sesengitan. Getah teh. Mohon kapan aya paribasa moda? Lamun baheula ieu teh ngabuktikeun yen baheula teh minyak. Sok aya paribasa kieu kagunturan madu. Nah, Pan madu teh salah sahiji barang anu luar biasa. Berharga teh. Kagunturan madu kaurungan menyan bodas. untung abis nyincet kemari. Kaurugan menyan bodas tapi nyincet bebasnya. Aduh. Jadi hardina menyan teh baheula dipake sesengitan. Aya dipake keneh teu Naon sok anu da mah anu nyaramnya. Cenah anu naon? Anu tara antong diawekeun bae. Abi mah cenah tara ulah. Abi mah cenah osok mana gitu. Da ayeuna cenah sing dahareun oge. Abi mah sok nuang bala-bala cenah. Sok dahar. Abi mah tara teu naon. Sapertikeun kieu. Abi jeung Mang Oda sok manggung karinding. Tah nya. Mimiten sok masalah aja. Tuh. Nya. Dipasek ke kusim kuring teh. Nya. Bahwa baheula mah can aya sakola agama. Can loba pesantren. Can loba ngaji. Mata disebut teh raja. Wajang teh. Tuh. Pas sok aya ke nepi ka ayeuna. Nya. Naon? Jampe. Iya geuning campe-campe harupat. Udah gede gede lumpat. Mata teh ajan kuat baheula. Ku sabab can bisa bahasa Arab. Tuh lamun rek tuang terang teu.
Kumaha? siuk dendeng siuk langgeng gitu. Ya. Jadi si sangu teh sing loba we gitu. Tah eta teh cek agama mah barokah. Nya bener.